Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak deui sareng Ibu Heti dina pangajaran Basa Sunda bab genep miara kesehatan masyarakat. Materi diantara kelas genep. Barudak ayeuna urang bade diajar istilah kesehatan dina bahasa Sunda. Aya kecap-kecap nu aya istilah dina kesehatan na bahasa Sunda nyaeta anu kahiji saniskara. Saniskara hartosna sadayana sakur atawa sagala. Contona kecapna saniskara nu dileueut ku urang moal raos upami teu sehatna. Anu kadua panyawat. Panyawat artosna nyaeta panyakit atanapi dina basa Sunda mah penyakit. Anu katilu danget hartosna waktos. Nu kaopat raksukan. Raksukan hartosna baju. Nu kalima pungkas artosna tutup. Leueuteun artosna naon wae anu diinum ku urang. Nu katujuh reungit nyaeta sasatoan anu sok. Contoh kecap nu aya dina istilah kesehatan. Nu kahiji tukang ngubaran. Tukang ngubaran dalam bahasa Indonesia yaitu orang yang suka memberi obat. Contohnya dokter, dukun, mantri, sinse, tabib. Anu kadua ngaran rupa-rupa ubar. Balur, biah cikur, beboreh, cekok, jajamu, kapsul, paparem, pel, pipilis, popok, puyar, ubar kampung. Istilah sejenna aya apotek, cager, besuk, dijeksi, dioperasi, diinfus, diimunisasi, karugrag, rumah sakit. Ayeuna urang diajar biantara dalam bahasa Indonesia itu pidato. Biantara mangrupa kaparigelan nyarita anu kacida diperlukeun dina kahirupan sapopoe. Biantara diperlukeun pikeun 1. Tepang taun, 2. Ngawinkeun, 3. Pangajian, 4. potore pineng jeung sajabana. Dalam bahasa Indonesia, pidato diperlukan untuk acara ulang tahun, perkawinan, pengajian, perpisahan, dan acara resmi. Samemeh urang biantara hadena nyiapkeun heula naskah biantara atau naskah pidato. Hal nu kudu diperhatikeun dina nyiapkeun biantara nu kahiji kudu nyaho kagiatan jeung saha nu ngadengikeun. 2. Tangtukeun tema. 3. Gunakeun bahasa nu kaharti. 4. Kalimah nu digunakeun ulah. Salajengna bagian-bagian dina biantara. Sama seperti bahasa Indonesia, bagian pidato. Yang pertama, bubuka. Nu kahiji bubuka atau pembukaan. Eusina sanduk-sanduk kanu aya di eta tempat. Nu kadua, eusi atau maksud, yaitu isi atau maksud dalam pidato tersebut tapi dalam bahasa Sunda. Nu katilu, panutup atau penutup. Eusina ngaturkeun nuhun jeung menta dihampura kanu aya di eta tempat jeung salam sakitu anu kapihatur ku Ibu, mudah-mudahan manfaat. Hidup ngartos sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.